Nah, mau terus kumaha, Cil? Moalah, kieu sukan deui ka Inggris jangkung sampai ka tepi. Ah, teu beunang euy. Anjek, ningali atuh, pan aya urang di tukangan teh kumaha? Ini parah nih. Macel, kamu bikin rokok Juk? Ka mana? Ka warung, Heeh. Konain ieu. rokok super we Juk. Tapi buruhan. Buruhan, Heeh. kayak kau yang beran 5.000. Ah, ambung 5.000 mah aing mah ajarkeun motor we. Ajarkeun Oh, anjir. Aya diajar motor, Cil. Heeh. Ajarkeun kan biasa. Heeh, Juk. Duitna beren atuh. Duitna Duitna berapa? Ih, siogan aing teh boga sia teh nitah meuli uduh deh. Kan aya pada aya bapak. Teu boga duit. Bapak deui, ieu mah. Sok lah tuh, Pak. Kan geus usaha mah digantian sabaraha gitu rokok. Ada yang ke ajarkeun motornya. Heeh. Wang ke ajarkeun nyawa ya. Heeh. Anjing di lapisan meuli udah teh macam. Itu kan tuh. Ya, wah. Wah, lompat. Aya ge Samsuda. Hok, naon wae. Ya pulang nih. Ya betul. Diajar ayeuna. Heeh. Dari bisa. Oh iya, Dari betul. balap aing jeung Valentino Rossi. Anjing. Anjing malam sih anjing jadi goblok jeung Valentino Rossi. Di tang-tang abeh lah. Oh, anjing yang ditang-tang kabeh teh si goblok. Ayo tuh. Sok. Ajarkeun aing ka dentong di jauhannya. Heeh, sopan. Urang ge di tukang ieu. Tapi guru bag aing mun di jauhan masang. Sok hirupan salah. Heeh. Lain sok atuh salah. Atuh selah kumanisal ieu teh tenepi. Selah. Nah, kumaha atuh ieu mah balap jeung Valentino Rossi teh. Heeh, sok deui sampai teh bisa aing banget bisa markis. Sok asukeun gigina. Sok geus asup gigi, gas. Asukeun heula gigina asukeun. Gigina asukeun heula. Gas. Gigina asukeun heula gigina. Gas atuh kancil gas. Nah, kumaha ieu teh gigina asukeun. Asukeun gigina cil. Gas we lalaunan. Asukeun gigina. Gas. Ah, lain gigi huntu kayak gigi motor teh tincak. Ah, tincak ieu gigi ieu. Aing yo. Tenepi sal. Lah, Ieu tenepi ieu. ah, Oh, tenepi. aku mah atuh ieu mah diajar motor teh. Geus lah. Ba tulus aing lah. Nah, mau terus kumaha cil? Moalah, kieu sukan deui ka Inggris jangkung sampai ka tepi. Sa, masa kakak mau betan kia tuh? Naon? Masa kamu mau kia naon? Aya ngejeun ieu pangdiukan di pipir. Kih, siapa tadi mah ku aing diajakan musuh? Isukan burik. Ayeuna mah kagok urang keur gawe. Lah, mending ayeuna sa, isukan masuk. Ieu jadi ari ulaukna, ku batur manten dialaan. Moal burik aing ayeuna mah. Jug we maneh sorangan. Cih, sama sa, aing udah batur iki mah sorangan. Heuh, jug we sorangan. Urang pan keur gagawe na kumaha. Lah, geus we ieu mah geus ditutunawa di dieu. Orang mau ngusap bae kalau bakit. Ke isuk. Samper isuk. Yo, isuk mangke tadi harus ku banten ku batur. Lokna teh beak tutuna mah. Enjing we sia atuh ye. Aing berat. Sia mana nanya wae enjing. Heuh, ya pangusap teh aing oge. Berat aing ye. Balik heula aduh. Ah, tuh ya pas sama. Aing baru ku sorangan aing teh wani sorangan mah sieun. Enjing aing ieu keur gagawe heula duh. Atuh dah ngusap mah pegang kali lah yo. Ih, hiap sa aduh sia. Nah sia ngomong wae kunyuk. Aing tinggalkeun grawina. Heuh, ya aing mah ditang ngajak ngusap na kumaha. Moal cek aing depan aing keur gawe. Sia isa beleguk pisan pasuk malaungna teh dialaan manten ku batur. Kumaha sia teuing kunyuk aing berat tek balik. Ajik si Paisa kalaka edan teh boga buku. Itu siga si Manggek aja si Mang Lutfi. Manggek. Geus mareunang. Oh, acan bugusal teh nyorang-nyorang ke tadi. Wah. Wah, eta mah upana meureun Manggek. Kunaon kitu eta upana? Cacing. Sudah ku cacing lain ku ieu ku kue. Ku kue nya. Heeh, ku kue mari. Kue marian sih budak rokok. Mangkek. Tuh, ngarang tuh. Ah, teu beunang. Aduh, sal. Ah, pane atuh beuti tukangan. Ulah jalahkeun manjek sata si Upi gara-gara nama nyorang-nyorang laukna eueuh. Oh. Nah, tadi pada kumpulna ublak-ublak emang Gek. Ublak-ublakan kumaha geuning eueuh bawa laukan teh. Atuh meureun dilepaskeun. Dasar aki-aki pedut.